Siapa sih mana Aing manggil kieu bang ya. Dijual lah. Naon ieu teh? Nah nyebut ke naon? Burung hantu. Nara resistensi ya. Nana najis kumaha? Deuleuh sia matana meni molotot teh. Aing diberege najis kayak boro-boro kudu meuli na sia eueuh kasieun kayak manuk kieu. Nasieun ku naon dae? Tirage manuk. Manuk ge kayak nu kieu mah. Osok aya jurigan. Wah, nu bener bang. Nah sia mah nu bener kan aing cekolot baheula babal deuleuh ku sia tuh deuleuh. Dulu meni molotot teh ka sia. Kumaha tuh bang? Nah sia mah kumaha segala leupaskeun kan ti mana ieu meunangna. Di kebon. Sia hayang kesambat. Nah kasambat ka aing. Napan sia nu mawana ke? Kapan aing tirage manggi? Anterkeun deui atuh, panganterkeun cung. Isi kasambat ke? Di ku sia. Nah, di saya sieun. Coba geus burik kieu aing kudu kalebak deui nya. Sia mah manuk kieu udah dibawa. Kelupan tadi nama halus tuh. Jik anterkeun ku sia tadi ti mana meunangna? Lambung jung, anterkeun we kalebak aing ek balik lah sieun. Aduh. Sugan aing ek payu anjing aing manuk juri. Apes aing ieu. Atas si mana, Cak? Nama manuk naon ieu, Pak? Si Oding menang manuk geura eta geura dina Google geura. Manuk naon ieu? Cing. Manuk mahal. Oh, gitu. Manuk mita. Nanti mana ieu? Si Oding menang cenah di kebon. Bang, kenaon? Masih atas si mana, Jok? Ngaja ka dia bang? Aing keur ieu manuk ieu, keur nyasu. Manuk nomor kali bang? Manuk naon sangaran teh? Manuk cungce apa tah? Anjir namanya mahal. Manuk cungce. Nah jika hayam mending wa. Pan ieu mah impor ke ti luar negeri tadina. Rek dijual ka aing payu mas. Oh impor di luar negeri. Ah euy. Heeh. Ieu teh bajek euy nu hayang dieu mah, nu hayang manuk nenengan orang ngajak we kita meuli manuk ka dieu. Wong tawarkeun lah. Saya sabaraha? Wah, payu-payu 2 juta tuh. 2 juta. Ada manuk mahal mau impor atuh. Juga nama gua anak kene baru. Sok ajaran telepon Mang Jack naik gitu mah. Halo, Bah. Ini orang jiwa doyo. Masih danengan manuk. Aya. Manuk impor. Cungce cenah. Anak laki ini mau Bah. Tuh apet gerak. Tuh. Kumaha ieu? Erek. Kira kadieu etuk tuh. Kadi wae cenah. Oh, ditungguan. Oh iya, mumpung aya keur ditunggu ieu kurang oge ya. Oh, siap. Erek cenah. Erek cenah. Adai. Woi, Mana manuk teh? tah. Manuk impor ieu mah, Bah. Impor cenah, Bah. Ini kepada geus teh hayam mah. Heuh, ieu mah. Ini kan anak kene, Bah. Anak-anak kene Anaknya bisa dana kumaya dilandi teh si Haji. si Haji. Nah, pan eta ciga make kopi abodas lu. Ai bisa dana kumaha? Tiap jam sabaraha wae bisa dana. Lah sakahayangna kadang-kadang dipenting ge sok isada. Ada. Jadi kumaha ya yang sabaraha ya? Hari kahayang mah itu 2 juta, Bah. Mahal teuing mun 2 juta. Atuh tempoe manuk lagi pan alus ieu mah impor na manuk naon. Bah, manuk luar ieu mah. Ini segede kieu. Geus ngomong segede kieu cenah. Karena manuk naon ieu manuk luar teh? Manuk cungce. Cungce. Di Thailand di mana? Di mana sal tadi teh? Di India, Pak. India. India cenah, Pak. Nehi. Pengen karena beung ngabatuh. Geus we 1 juta lah ku aing dibeli. Eta we ieu ge pamajikan aing keukeuh kudu meuli manuk cenah. 1 juta kumaha? Sok atuh lah. Dibikeun bener. Bae geus.
Hepe lain mah lain zaman batu atuh Oh. aing tara mamawa duit. Karena Yuris. Ay orang menang komisi nanti saya. Kasih badoyak penta atuh. Mantap aja tadi nih tanya anak. Ya paling jadi barang cuma dulu. Tah. Oh, ya tuh. Enggak satu. Lawan di badoyak. Siap. Ing menang-menang Mam, teh benernya? India impor ieu mah euy. Wah, ini bari gue cap di tapnya. Tepkan. Bah tuh mah. Pak, ayo bener menang sabaraha eta? Menang ngalah si Oding cenah teh tanggal awi. Wah, aing si Oding nanti eta mah manuk curi aing teh sieun. Jadi lepaskeun deui. Ulah, lepaskeun ku abang cenah. Pamere, lu di si Oding. Aduh, ulah ibur ka si Oding namang aing dibere. Menang milik atuh. Bah, tes di mana? Aing geus meuli manuk impor ti India ngaranna cungce ti si badoyok. Mahal ieu mah ding meuli lagi aing 1 juta alias setiau. Bisa ha? Ti si badoyok. Manuk hade ieu mah. Manuk pamanggih aing ya dijual. Hah? Manuk pamanggih aing Pamanggih ti mana ya? di kebun. Euy, aya ti si badoyok. Pan nyebutna teh burung hantu cenah sok aya jurigan. Jadi ieu lain manuk ti India. Manuk di India ti mana? Pokok aing menang manggih tuh ti ditu. Wah, sia masuk ngaya-ngaya wae, ngabohong wae sia mah kehet ah. Nah ngabohong kumaha? Bener. Ah, sia masuk ngaya-ngaya wae. Kusidik ya mah manuk impor ti India. Beli lagi 1 juta aing.